wabarakatuh. Para sepuh, para habaib, para kiai, khusus jamaah masjid al ikhlas. Mudah-mudahan Kang Imam sing jadi jalmi anu ikhlas. Ikhlasna cai oge herang. Ciri zaman ikhlas mah mere cai teh herang. Memang ayeuna bulan Safar kedah nyeureurkeun cai herang. Cai susu. Nah, ya. Urang nerangkeun ikam sakedik. Bari nerangkeun tukilan abdi zaman baheula ieu. Zaman baheula urang bacakeun. Ya. Ieu nu penting. La yakhafu alaika antal tabisa at-turuqa alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Jadi moal aya bisa ditutup ehona teh. Untung gunggungan teh habiskan saja. La yakhafu tak gitu. Moal aya anu dipikasieun ku anjeun ku sabab salah jalan. Tetapi anu paling dipikasieun teh nyaeta di mana hawa nafsu geus nguasai ngelehkeun diri urang. Jalmi anu salik pasti teu leupas kadang taat, kadang maksiat. Kadang menang nikmat, kadang oge menang balai. Terus jelas eta jalan menuju ka Gusti, baik dina Quran, baik dina hadis. Lamun teh mah bisa ngalaksanakeun taat urang ka Allah, eta teh karunia ti Allah. Urang bisa ngaji daek ngaji teh karunia ti Allah. Lamun teh mah tiba kana dosa, urang tiba kana maksiat, maka buru istighfar tobat ke Allah. Nalika menang nikmat laksanakeun syukur, nalika menang musibah, nalika menang balai berusaha orang tetap sobar bari tawakal ka Gusti. Nah, nalika taat ibadah timbul urang teh keur ibadah teh ujub takabur. Nalika maksiat tuluy-tuluyan teureun. Nalika menang nikmat itu pernah bersyukur. Nalika dicoba diuji ku Allah sok timbul ngarasula. Tah eta pisan nu paling dipikasieun keur diri anjeun. Jadi nu dipikasieun ku urang teh lain salah jalan, tapi ayeuna urang kudu sieun mah di mana urang hirup nyaeta sok nuturkeun hawa. Di mana nguasaina diri urang geus nguasai hawa nafsu. Tah ieu dunia teh kasenang, ai kasenang teh naon? Titipan. Ari kapeurih titipan. Jalma anu alus teh anu amanah ngajaga titipan ti Allah. Tekad polahna ngusahakeun sangkan naon kasenang jeung kapeurih teh teu ruksak kualitasna. Da ti Allah duanana oge. Nu geulis jeung nu kasep ge ti Allah. Titipan. Senang jeung peurih teh titipan ti Gusti. Nah, nalika urang mulangkeunana kudu cing alus. Da asalna ge alus duanana ge ti Allah. Atuh urang ge mulangkeunna ge titipan Allah kudu alus. Nusok cilaka teh di mana titipan perkara nu alus, nalika mulangkeunana eta perkara kalah karuksak, kalah kakotor. Mata kade ulah sok diruksak. Tadi nu dipikasieun teh nafsu. Ieu teh naon sababna? Sabab penting keur urang. Ku akan dibahas teh.
ubarna diri aya dina diri. Jadi ubarna diri urang teh aya dina diri urang. Semua penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya nu paling mujarab diri urang sorangan. Kadang dibutuhkan cuma mengingat kembali bahwa kesehatan penyembuhannya berawal tina diri urang. Dokter mah nang wasilah, cukang lantaran nu berpotensi cager mah kunaon urang mundar mandir ka majelis taklim keur ngubaran jiwa. Sabab lamun hate teu cager kana naon wae ge teu ngeunah. Dahar teu ngeunah, sare teu ngeunah. Ibadah oge teu, berhubungan suami oge teu ngeunah. Da hatena keur ka mana meuni. Asa jeung entong we. Kata kale. Dosa teh anu hese ngubaran naon? Ngubaran sombong. Sabab sombong mah daek dipapatahan tapi tara daek narima papatah. Jalma sombong teh kitu. Osok papatahan ka batur mah tapi tara daek narima papatah tiba batur. Di mana orang hayang maju jangan berhenti berpikir. Di mana orang hayang maju jangan berhenti orang berpikir. Kadang perlu tetap fokus. Orang terus berpikir berbuat mencapai kesuksesan teh kudu naon, kudu fokus. Tutup masa lalu, tatap urang teh masa depan. Titip ulah eureun ngadoa, tetap sing istiqomah. Tadi alam dunia mah tempat ripuh jeung senang teh titipan ti Gusti. Sagede-gedena jalan syariat anu dilakukeun ku urang. Dagang syariat, leumpang syariat, eta matak urang naon ulah matak ngurangan karena urang tawakal ka Allah. Urang teh gede syariat, usaha gede, sagarupa gede. Tapi ulah sampai ka urang leupas tina tawakal ka Gusti. Awas. Dina pada ibu hadirin rahimakumullah, nu paling penting dina urang kahirupan naon ngajadikeun urang ayeuna hirup sok sedih wae ulah sedih. Hirup teh loba kapeurih abdi mah cenah Kang. Sabab ayeuna peurah timbul tina peurih kudu bunga hate lamun meunang cocoba. Sabab cocoba cirinya nyaah Allah ka urang. Baca sok dicoba tara. Jawab. Berarti aja teh menang ka nyaah ti Allah. Irung menet eta cocoba lain. Cocoba naon nu nyobana korong menet. Eta teh kanyaah di Allah. Meh euceuk boga leungeun dipake ngorek euceuk. Dipake ngorong. Bae salah daripada tuh ngomong setruk maneh teh. Tuh, itu. Tah, sing apa? Karena hakikat diri. Supaya wawuh kanu nyiptakeun jeung ngurus diri. Urang hayang wawuh jeung ngurus diri urang. Mahaman arofa nafsah arofa robah. Ciri jalma anu hayang mengenal pangeran teh kudu mengenal diri sorangan. Dina kitab Khulyatul Auliya, jalma ciri-ciri jalma anu geus mengenal Allah teh hiji hirupna tara loba ngomong, jempe. Tapi jempe lagi berpikir bari inget ka Gusti. Nah gitu kata Allah. Kadua jalma anu geus mengenal diri mah tara dendam ka batur. Moal kos si Topik Hidayat moal. Moal kos bapana nu nyiksa budakna di Cililin di Gunung Halu moal. Budak 5 tahun disiksa ku bapana. Akhirnya ditahan di rumah didinya di Polres Cimahi. Non budak leutik disiksa. Pokok dijieun, ari nyieuna dikeureuyeun, ari geus gede teu diparaban, kalah ka disi. Atuh akhirna mah kekerasan terhadap anak, budak teh kalah ka naon? Akibatna di ayeuna ditahan bapakna. Ah, mata anak harta diri urang eta teh amanah ti Gusti Allah. Sing apa di dunia teh ulah neangan nunggu kesenangan, teangan mah ketenangan ke ibadah supaya tenang nepi ka akhirat. Nah eta urang teh hawa nafsu teh jasad
anu sakit teu mampu ieu menikmati manfaat makanan. Naon sebabna? Hatena dikuasai ku syahwat. Nasihat hanya singgah karena telinga tetapi tidak menembus karena dalam kolbu anu masih terhijab dina hawa nafsu. Jadi lamun ngaji karek nyempi karena caritaan timbul kesombongan. Tapi lemus nepi karena perasaan bakal datang katawaduan. Matak minimal urang teh ngaji teh lain wungkul nepi karena caritaan. Gitu. Sing apa tujuan hirup? Sing apa tugas hirup? Sing apa kewajiban hirup? Sing apa tanggung jawab hirup? Sing apa perjalanan hirup? Sebab apa kana lima nu eta kadang-kadang teu apa eusikna eta nu lima. Matak di dieu ceuk Ibnu Athaillah kade subhanaman sataro sirol khususiyati biduhulil basyariyati wa dhahara bi udmatir rububiyati fi idharil ubudiyah. Maka maha bersih subhana teh maha bersih man sataro sirol khususiyah anu parantos nutupan sir ai sir teh rahasia keistimewaan wali-walina Allah dohirna di sifat basyariah manusia seperti manusia biasa para wali. Wali Allah teh aya anu jadi tukang sol, aya tukang sol, aya tukang jahit, aya tukang pedagang. Ilahan we seperti manusia biasa. Jeung jelas ku keagungan Gusti Allah ningalikeun sifat-sifat kahambaanana. Kahinaan makhluk dibere gering wali ge sami. Dibere deui naon fakir. Dibere boga hutang sarua katingali pikarunyaeun kahirupan teh. Padahal eta ngahaja supaya ulah aya nu nyaho bahwa eta teh jalmi teh wali Allah. Jadi urang teh sok urang kanu gelo, kanu baramain, ulah naon? Ulah nahina bisi eta salah sahijina wali-walina Gusti. Ulah kabobodo tenyo sajelma ayeuna mah atuh akhir zaman. Alus cangkang goreng eusi. Ayeuna mah pan cangkangna mah aralus, gamis, sorban, imamah. Wah kana-kana mah payu we asal make imamah geus payu we. Disangkana ulama besar. Padahal di Arab mah copet nu kitu teh. Ya. Atak sing hati-hati tah. Ulah kabobodo ku penampilan. Sabab eta teh sok urang kabobodo ku ayeuna wajah. Kadang urang timbulna sombong teh pantina beungeut geulis, tinggal beungeut kasep. Asa kasep, asa geulis. Padahal timbul kasombongan. Masalah nasab, asa geulis, asa kasep, asa bukan nasab. Urang mah nasabna turunan nabi, urang mah turunan wali, urang mah turunan ajengan. Anggar we, teu ibadah mah neraka we kabeh. Teu ibadah mah teu takwa mah neraka. Matak wayahna acan dikersakeun nih urang teh ku Gusti Allah teh sok sanajan 1 juta kahayang hayang ayeuna ieu hayang ieu 1 juta kahayang ari ceuk Allah can waktuna mah moal jadi usah mang rek itu rek ieu rek naon wae ge moal jadi da lamun can aya waktu ayeuna waktu di Gusti ayeuna usaha gagal naon rupa gagal kitu lain kieu salah ulah waka nyampah kana takdir. Aing salat wae ngaji wae dipapai unggal isuk unggal subuh. Unggal majelis wae didatangan. Nah kieu-kieu wae ulah waka nyampah kana qada. Ulah waka nyaci kana makana takdir. Naon sababna? Kanya hati Gusti Allah tadi. Halebah mana? Yeukeun we milik mah da moal pahili anggap we ayeuna mah keur ngasah kasobaran. Lamun aya ujian sangkan bisa nyipu rasa syukur dina diri urang. Urang teh keur diajar disipu ku rasa syukur diajar sobar ka Gusti. Ulah goreng hate. Kade ulah ngaji terus ai goreng hate dikukut. Bisa jadi nu ku urang dihina nyaeta nu bakal nulungan urang ke. Kadang-kadang dihina ku urang teh nulungan ka urang. Apatak sing jadi wasilah ngaji ieu kitab teh
ngajadikeun wasilah ulah sampai ngahina kabatur bisi eta nu ngahina teh nulungan urang kade milik maca kadang-kadang milik ya mau ke mana-mana dan tetep urang kudu bersyariat diudag ka ditu ari can milik mah lain milik we sanajan diudag-udag milik mah ai can milik mah moal ka milik tapi tetap urang kudu nyarean antak harik yadak turjak usikeun tangan anjeun maka ku kami bakal dirizkian ajengan usaha wiridan eta kan usik terus tuh ari awewe naon usahana nyusuan budak nyusuan bapana eta teh usaha mata kudu kurang nyusuan bapana kurang nyusuan budak sok ese duit eta teh mata lamun hayang loba duit kudu loba nyusuan oh benar lain heureuy eta teh ulah kudu saimbang jadi ya tirakat salaki neangan rizki anu halal tirakat awewe tengah beuting bangun maca Quran bari nawaran tah gitu salaki teh hayang ge wawal-wawal jadi tirakat lalaki mamang tirakat lalaki tirakat lalaki mah usaha nu halal kaditu ka dieu neangan rizki keur budak masanten keur budak sakola tirakat awewe mah hayang boga budak soleh teh ulah molor wae udang peuting ual neangan sukses ladang hees teh eueuh nu sukses ladang eueuh hayang untung tinu moal bisa jelema panggoreng-gorengna jelema teh nu toma apa toma mengharapkan di manusia mau usaha teh tah urang udah usaha naon we dagang cai dagang minyak dagang naon dagang lah sebluk seblak naon lah goreng hui sugan nu penting mah pitayeun da urang mah resepna kana tauco menyoresep tai maneh tuh itunya hari dina berjuang teh kan ulah eleh ulah punungan hirup teh ulah saeutik punungan saeutik balik ka mitoha saeutik balik ka kolot ulah punungan pun salaki ngamek we teh anggap we paraden ku teh lamun pamajikan cerewet anggap we atuh Thomas Jorgi naon teh nyi iteung atuh ceun bae teu geulis ge atuh jaga-jaga mulut atau urang teh tah urang hirup di alam dunia ulah punungan ulah sok babari punungan dicaci ku batu dipoyok diobrolkeun boro-boro jelema salah kan dina hirup mah ieu mah jalma bener wae moal salah mah tina omongan batu eta teh jalma bener moal salah mah tina omongan batur mantap nyatana di dunia teh salah sahijina omong bener nu bener diomongkeun nu salah ge diomong antep ngomong kenaon ngomong itu kudu heran penting mah hirup di alam dunia kurang ulah lepas tina syare ulah tolong kana hakikat terus marifat terus ari syariat jeung ayeuna tauhidna teu dijalankeun salah jadi kudu naon ayeuna fikih mah keur ngomean ibadah ari tauhid mah keur ngomekeun kayakinan ari ayeuna nu ngaranna naon ce tasawuf mah keur ngabersihkeun hate tah kitu tuluykeun ku urang ulah sampaikeun ka urang dipopohokeun naon sababna datangna bantuan pertolongan ti Allah teh diukur tina ngitung persiapanana matak al ujrah bi'tibaril masaqah jadi ayeuna buruh mah tergantung ka masakatanana urang teh hayang menang lauk gede maka eupanna ge kudu gede lamun hayang menang lauk gede eupanna ge kudu gede jadi maca Quran bari nonton Persib maca Quran bari ngecas
Eta teh nu kitu teh kasopanan. Kasopanan. Mata teruskeun ku urang ulah eureun. Nah cenah kunaon ya? Abdi Kang abdi mah sok aral nalika gering. Sok gering teh sok aral. Bol arateul cenah teh bitis arateul seuri arateul. Oh siana teu mani meureun. Nah, sabab cager jeung gering teh duanana ge cobaan aya nu cager anu teu bisa eling. Aya nu gering tapi eling ka Allah. Tah ulah nungguan gering heula karek bisa eling. Sing bisa mau sisikeun dina diri teh. Sangkan urang keur cager eling, keur gering ge tah eta matak urang hirup dalam dunia kunaon sok ayeuna ngaji ngaji Huliatul Aulia, Mukasyafatul Qulub, Tanwirul Qulub eta keur ngabenerkeun hate. Naon sababna kunci nama tina hate. Peupeujeuh we lamun jadi awewe ulah nepi ka ladang puasa, ladang salat, ladang ibadah, ladang tahajud gugur ku sabab bedegong ka salaki. Ade. Jadi awewe teh sia ngaji wae ka salaki sesentak. Sia kumis, kumaha kumis. Kaulah kumis. Aya di dia awewe nu sok ngaji wae ladang tahajud ladang duhana teh eueuh beak naon sababna peupeujeuh lamun jadi awewe ulah sok mancangah kanu jadi salah beak teu ganjaran nu salah kita usaha kudu ato jadi salah kita di imah wae cukup teh urang ngajahalan ciduh we nama ya riweuh teuing tuh jadi Allah resep ka hambana nu sok resep menta. Jadi dina hirup mah ulah ngarasa isin keur menta ngadoa ka Allah teh. Sebab Allah mah resepkeun ka jalma nu sok menta teh. Teruskeun ku urang teh kudu gagah di hareupeun nu beunghar, kudu tungkul hareupeun nu leutik. Di mana urang ngahiji jeung nu beunghar ulah namprakeun leungeun, ngarah diri urang teh teu dihinakeun. Jeung di mana urang ngahiji jeung jalma leutik kudu bisa mere sanajan diri urang teh kakurangan. Disebutna urang teh nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jeung kudu ngariung jeung jelema nu getol ngalakonan ibadah. Jelema eta lamun keturunanana ulama, keturunanana wali, anjeun kudu ayeuna teu bangga. Tapi justru kudu sedih jeung ayeuna terbebani, sedih lamun akhlak perilaku jeung ayeuna pencapaiannya teu sarua jeung karuhun urang. Kudu sedih, kudu era, oh ieu mah incu wali, anak wali goblok sia. Kudu sedih lamun kalakuan urang teu sarua jeung kolot-kolot urang jeung karuhun urang. Kade ulah sampaykeun ka ngajua-jua karuhun. Jelema anu lamun keturunan ulama, keturunan wali atau keturunan nabi, urang teh kudu teu bangga era. Tapi justru kudu sedih. Urang terbebani, sedih lamun akhlak urang, perilaku urang can pencapaianana teu sarua jeung karuhun urang. Jadi boleh jadi ya saat kurang tertidur tetapi kurang teh puluhan doa naik dipanjatkeun ka Allah. Doa si fakir miskin eta teh anu kurang ditulung teh. Eta sedih yang jadi hiburan. Si miskin ngadoa dibantuan, jangan pernah kau anggap remeh. Setiap perbuatan urang mere ngabantu ka batur, sok sanajan kanu cager menang 10 kebaikan. Mudah-mudahan sing jadi wasilah urang sadayana barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Etanya ari kahayang anjeun. Ari kahayang anjeun teh kana tetep sesuatu lain ti Allah. Jadi dalilna nunjukkeun kana ayeuna can patepangna jeung Allah. Jeung boga gersang, risau lamun urang kaleungitan ku hiji perkara anu nuduhkeun can wusulna nyambungna urang ka Allah. Eta kanikmatan sok sanajan bermacam-macam dohirna. Kusabab ningali sareng deketna Allah, siksana sok sanajan macam-macam dohirna eta kusabab aya hijabna Allah. Jadi ayana siksa teh
eta teh siksaan teh ku sabab ayana hijabna Allah jeung ari sampurnana eta nikmat ku sabab ningalina kana datna Allah anu mulia. Nah, jadi urang ka hijab teh kulantaran dosa urang. Entak ulah sok ngarasulah, urang ngarasa doa can diijabah. Tah, dina bada nu disebut barokah teh nu kumaha cenah? Ari barokah teh. Ye, ari barokah teh teu salawasna ngeunaan kana tambahna jumlah. Tapi leuwih kana hadirna rasa cukup kana sagala nu parantos dipaparinkeun ku Gusti Allah. Eta barokah. Uga pamajikan narimakeun kana kaayaan, keur aya rek teu aya, tapi narimakeun tah eta teh cukup kana sagala nu parantos dipaparinkeun ku Allah, ngarasa cukup kana sagala nu parantos dipaparinkeun ku Allah, eta disebut barokah. Ilmu teh kitu. Bukan hanya melalui mata, bukan hanya membaca, hati yang tenang, hati yang penuh kegelisahan, bagaikan air yang terus bergelombang. Seandainya apapun langit dipantulkan kepadanya, bayangannya tetap tidak ada terlihat jelas. Jadi ngaran ilmu mah kadang-kadang para aulia mah lain dina buku, tapi dina kitab. Kitab nate dina hate. Ari urang mah masih kena dina tulisan. Tah sing jadi wasilah urang ayeuna sasih ayeuna ieu teh naon ceuk? Sasih Safar. Sok seueurkeun ayeuna doa-doa, sok seueurkeun sedekah. Naon sababna? Ulah nyebutkeun hari sial. Bulan Safar teh ulah nyebutkeun hari sial. Peristiwa terjadina nikah Nabi Muhammad sareng Sayyidina Siti Khadijah dina bulan Safar. Hijrahna Jungjunan ti Mekah ka Madinah dina bulan. Hancurna tembok Yahudi di kota Khaybar langsung dipimpin ku Kangjeng Nabi nu jadi panglimana Sayyidina Ali eta dina bulan Safar. Nikahna Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah dina bulan Safar. Matak lamun rek ngawinkeun teh ulah bulan Rayagung wae sok loba nu hajat. Jadi mare teh lamun nu hajatna 4 sapoe. Jadi nu tadina rek 100.000 ge jadi 25 ewang. Ai bulan Safar mah lumayan. Jadi merek nage beren gede gitunya. Jadi 100. Nah, sok aya nyebutkeun cenah Kang. Hari bulan Safar mah cenah kudu kuat mental. Sayyidina Ali ge duwi kabuntung mas takana. Pupusna teh pan Sayyidina Ali mah terpengal. Kanjeng Nabi seep hartana Siti Khadijah. Jadi ulah sok aya anggapan bulan goreng di Jawa mah di Jawa Safar teh dianggo di Jawa. Nikahna teh sok bulan Safar. La adwa wala tayrota wala hammata wala safar. Dina hadis Bukhari Muslim mah kitu bahwa dikupas tina ieu hadis teh nagring eta teu aya nu ngaranna ayeuna panyakit dina bulan Safar. Eta mah panyakit mah geus bawaan mung mani. Cenah ara teu wae buduk beureun. Kunaon ngucur wae lehoan beureun. Batuk wae atuh ngaroko wae beureun. Ari udud beuki, ari udud teu eureun, ari kana ngaji ngadeueuh, ari doa hayang qabul. Eta teh jalma nu kitu teh jalma nu mantang sarua jeung jalma nu teu boga akal. Ari udud ngepluk teu eureun aya ngebueuh. Ari kana ngaji kan kedua kana ibadah mantang. Oh, ari kana doa hayang dikob. Tah nu kitu teh sarua jeung jalma nu eueuh akalan. Jalma nu ebel kitu teh. Aya akang cenah sok ngarokok. Oh, sok we. Lagu ngaji mengaji we, lagu ngarokok. Kan ulah ngarokok terus ari ngaji kan ulah ngadua gitu. Teruskeun ku urang. Nah, itunya ieu bulan Safar. Teras wa ayeuna naon? Teu aya panyakit anu nular. Panyakit budug naon wae ge lamun teh mah panyakit eta nular. Ceuk Rasulullah firra minal majdum kama tafiru minal asad. Anjeun kudu ngahindar tina panyakit kusta nu diyakini seperti kaburna anjeun nalika patepung jeung singa. Wala tairata jeung teu aya diyakini sok aya manuk uncuing
ngayakinkeun bahwa bakal aya nu maot, padahal sok sanajan teu aya manuk oge nu modar mah loba gitu mah. Kuncuing teh ngupingkeun karena pembicaraanana malah tentang meninggal seseorang. Ada lain maca tasbih teh manuk mah. Wala hamata ari hammah teh buuk burung hantu. Manuk buuk cenah kabanyakan rata-rata jalmi di mana-mana ngupikeun suara buuk boga keyakinan nyata buuk teh sok mere anak. Matak seueur boga keyakinan di mana aya seorang buuk dipastikan eta lokasi pasti bakal aya nu hamil nya udah ditumpakan ku salakina mang terjadi, maka tong diyakinkeun eta orok teh pamere ti buuk pamere ti Allah sia teh lain ti buuk pokok. Nah sebagian kaol ngartikeun hammah teh koreak manuk gagak, di mana aya gagak cenah koreak eunteup di hiji imah maka pasti eta penghuni imah teh aya nu maot nya udah gering nu teu gering ge babaturan urang maot pangarsa ajengan Asep Mubarok oge teu teleponan jeung pribados efek teh euceul maot cager keur berek balik ceramah maot eta teh ajengan komo euceul lain ajengan ieu mah ajengan ge maot teu bisa nakis malaikat Israil komo nu kieu Ustad Imam panjang umurna non sebenarnya ngarokok. Jadi lamun hayang panjang umur terus ngarokok. Sabab rokok mah nguntungkeun. Rokok mah nah, gitu. Ya. Jadi ulah sok nyebutkeun ayeuna mah cenah tsunami, bae esok aya bulan sopa penyakit eta gedina hadis dina naon aya lah. Non dina bulan eta memang dina bulan Sopar sok ditolak nanti ku salat dapil bala eta teu naon aya nu ku sodako ya. Sodako hubung bulan Sopar sodako HP ngagarubu ge sodako henteu sodako ya diajar sodako ieu teh sae ku sodako kanggo nolak la yabdu zududamun wala barosun ila yaumil arba aw lailatul arba. Jadi kan kadang salat rebau kasan teh anu magrib aya nu pas duha itu jadi masalah. Penting mah urang tolak ku salat gitu. Nah gitunya. Jadi intina ibu-ibu ulah sok naon sok digede-gedekeun. Bulan mah KBGA harus gitu. Nah, mata urang wajib tos beres bulan Sopar datang weh nyata memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan ecenya sing loba duit meh bisa muludan sebab ayat nage fadguruni adgurkum washkuruli walatak. Jadi hukum nate wajib memperingati kelahiran Nabi. Nabi Muhammad nanti eta sumberna cenah tina naon tina Al-Qur'an wa idza adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna adabi fadguruni kudu aeling maraneh kameh ka kami kudu syukuran maraneh ka kami karena sadaya nikmat ulah jadi naon ulah jadi jalma nu kufur nikmat. Ieu kedua ayat teh ngawajibkeun urang teh kedah syukuran mafhum mukhalafah dos ayat eta jalma lamun teu syukur ka Allah. Jadi urang ngayakeun muludan teh eta teh tanda syukur ka Gusti. Sabab Allah ngadawuh abdi lam tashkurni malam tashkur man ujriyati ni'matu ala yadayhi. Ya abdi, hai hamba kami. Asalna ya abdi teh. Eta dibuang ya nidana penjelasanana dina alfiyah wa ghairu mandubin wa mudmarin wa ma jamus taghosan qad yu'arafa lama. Dina isim jenis contohna saubi hajar aya hajar anu hartosna eta batu kaula kadiekeun batu ieu ucapan Nabi Musa. Tah eta sarua
anna sayyidana Musa alaihissalam saja Nabi Musa teh mandi junub nyalira daya sasaha wa kana Banu Israil sedangkan umat Nabi Aina Israil mandina teh babarengan bari ulutan-ulutun katingali gagaduhan teh terus nyarita Bani Israil wah tengah hiji jeung urang tuh Nabi Musa mah boga-boga penyakit burut naon burut teh kembung wadah siki burut teh sebab lamun teh sama Nabi Musa teu boga penyakit berarti manehanana bakal gabung cenah jeung urang mani teh babarengan jadi nyangka Bani Israil mah ka Nabi Musa teh aya boga penyakit bahwa tu asau bahu ala hajarin tah terus eta Nabi Musa teh nyimpen raksukan acukna dina luhureun batu terasa ibak nalika parantos rengse ibak Nabi Musa teras bade nyandak diacuk tapi nalika eta acukna bade dicanak pek teh eta batu teh kalaka kabur lumpat sedangkan acukna teh aya dina luhureun Faja'ala yatbi'uhu wa huwa uryanun maka Nabi Musa lumpat ngaberi kana eta batu anu acukna teh bari kaayaan tatarannya wa yaqulu saubi hajar teras ngagorowok ka dieu keun pakaian kurung hei batu cek Nabi Musa gitu sehingga eta Nabi Musa teh ngaliwat karombongan kaum Bani Israil anu keur marani teh atuh katingalieun eta barangna teh si Tedi teh mah si Tedi nya si Tedi we teh gitu Nabi Musa teh pok teh nyarita oh geuning Nabi Musa teh henteu burut tah ieu isarah dina Quran tum haula'i takturuna angkusakum eta takdirna mah ya haula'i gitu seperti dina syair Bahar Tawil faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun faulun ma fa'ilun idha hamalat aini laha qala sahibi liwusla ayna lukaha dalau'atun wa gharamun ae ya hada lau'atun eta disebut isim isyarah atau maklum lil ilmi Yusuf a'rid an hada ae ya Yusuf mudok Robbi gifirli ae ya Robbi bisa gitu macana amatak ibunya perlina ngaji teh gitu matak urang ngaji teh keur supaya naon nyalametkeun kahirupan di akhir zaman urang mundar mandir ka majlis taklim teh supaya urang nenangkeun hate jiwa raga urang insya malam yastaskur man ujriyatin ni'matu ala yadi salagi anjeun can nganuhunkeun syukur ka jalmi nu parantos dianugerahkeun nikmat ka anjeun saha nu dianugerahkeun nikmat teh nyaeta junjunan Nabi besar Muhammad jelas hadis kunsi laulaka lamma khalaftul aflak tah lamun teh mah anjeun Muhammad dua kali dibacakeun laulaka seolah-olah ditaukidan cek santri mah nu ayeuna disebut taukid teh taukid labdi dina alfiyah teh wa ma minat taukid labdiyun yaji mukarraron ka qauli kadruji lamun khobariyah nak make adawat taukid sehingga berarti seueur jalmi anu ingkar seueur jalmi anu teu narima teu percaya kana wajibna make adawat taukid ceuk dina Johar Maknun fahasanun munkirul akhlil akhbar tah nu kitu teh dina gulujuman mah munkiron faakidan wujuban bihasabil inkar faddu ayeuna teh kusabab seueur manusia anu teu percaya kana nur agung baginda Nabi besar Muhammad tak urang wajib laulaka lamma khalaqtul jadi di mana dakwah teh kedah apa sasaran tembakan seperti anu dicontohkeun ku junjungan Nabi besar Muhammad nalika aya jalmi bodoh naros ka Rasul arak Rasul ngajawab ceuk Rasul teh haram aya manfaatna bahayana ngabahayakeun teh leuwih gede tinimbang manfaatna kadua lamun eta inkar ka Rasul ngadugikeun dakwahna teh
maka di ayeuna make adawat taukid dauhanana innamal khamru wal maisir. Jadi kudu dijaruhan jelaskan ayeuna jadi dijelaskeun bahwa sapertos jalmi nu ngarti tapi teu amal kana ilmuna maka eta sami sapertos jalmi anu bodoh. Nalika dielingan ku nasihat tong kudu make taukid diterangkeun deui ge dina kitab moal kahartieun keneh. Seperti diucapkeun ku jalma alim anu lalai bahwa dikir teh ngajadikeun kunci pintu menuju hadiratna Allah Subhanahu wa taala. Tah eta laulaka lamma khalaqtul aflak. Di Nur Muhammad teh upami dina kitab Daqaiqul Ahbar disebut ruh a'dham, ruh anu begitu mulia. Tos aya dina hadis Allah teh nyiptakeun tangkal kai nu ngagaduhan 4 dahan. Anu namina eta pohon teh pohon yakin. Summa khalaqal nura Muhammadin fi hijabin min durratin bayda kamisli tawus. Tos sabab alami sabab kalimatna ayeuna summa sabab harap atop itu eta tartibna infisal hartosna memakan beberapa waktu. Mata seueur summa khalaqa mir'atal hayat pawudiat bistiqbalihi. Saterasna eta Gusti Allah teh nyiptakeun naon enteung kahirupan, enteung disimpen di payuneun nur agung Nabi besar Muhammad. Tah mudah-mudahan ibu terasa sujud eta Nur Muhammad teh sujud 5 kali janten kapanduan ditangtukeun waktuna salat teh eta 5 ngawajibkeun salat ge 5 kali. Janten jelas syukuran teh lain kana nikmat anu aya dina diri urang ngumpul tapi ku sabab ngarasa bunga kalahiran junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bukti manusia teh diasupkeun jadi jalma anu syukur ka kami. Lamun eta jalmi syukur ka kami suruh junjunan jelas pisan urang ngayatkeun ngagungkeun Rasul sing jadi syukuran ka Allah. Naon sababna ceuk dina hikam malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Sajalma anu henteu syukur kana nikmat Allah seolah-olah eta jalmi teh rek ngancurkeun ngaleungitkeun ngahancurkeun nikmat anu aya dina dirina. Tapi sabalikna lamun ieu jalmi syukuran kana nikmat Allah maka ku kami eta jalmi seolah ngonci gembok kana kayaan eta jalmi. Terkadang eta jalmi sok ngopohkeun kana nikmat anu nyata nutos karasa eta bi ni'matul ijad ni'matul imdad. Mudah-mudahan urang sadaya dibarokahkeun dunia sareng akhirat. Sakitu we nya sing barokah sing dipasihan rezeki sehat lahir batin uing ti dieu dipasihan kabarokahan. Ijajahan bisi anu sok aya nu kasurupan, bisi sok aya anu loba hutang, bisi aya nu sok ayeuna ngalamun wae. Tak ieu baca Ustaz Imam sina maraca ieu sakali hadiah ka anu jeung Nabi, ka Nabi Khidir, ka Syekh Abdul Qadir, ras man azazani ilal muntaha. Ieu disebutna shalawat ieu teh baca ku ece teh. Nya dibaca. Ieu aya riwayat guruna ieu Buya Cigadung. Teteh nini abdi ti ibu aya riwayat Mama Bisri di dia sakedik ngahaja. Ieu riwayat abdi baheula pesantren. Tah di abdi teh aya sekolah SD, SMP, SMA sareng perguruan tinggi. Minimal urang ngajaga sanad guru teh. Urang guru ngajaga sanad guru. Ya, rek naon teh ngomong heula kieu. Bapak teh, emak teh baheula sok ngaji. Kajian juang kan bisi emah maot. Tah anak urang incu urang teh kudu aya nu nuluykeun ngaji urang teh. Tah eta teh ngajaga kasanadan urang ka guru urang. Jadi minimal urang pernah didinya budak urang teh kudu aya nu dipasantrenkeun didinya. Insyaallah. Tah ieu bacakeun bisi boga. Naon kakarepet baca we. Tah salat sakali wengina 44 kali. Insyaallah bakal doa dijabah ku Gusti Allah. Oke. Mang Salman eta mah minyak doa kamari ge nu begang diibakeun jadi ngagenutan. Margi dikeum dina cai. Si aya minyak Mang Salman eta mah sareng aya cai doa tuh kajengan itu tuh nyanak cai doa. Eta sami cai oge. Oh nyeri waos teh dikumurkeun PHP huntuna teh kabeh.
Ya bisi nyari soca dikucurkeun cai eta teh insyaallah engke teh nolol hiji penyakitna gitunya gitu aja mudah-mudahan sing sarehat mana ya tukang sholawat ngaleungit aya lagu ngaji kalah ka ngaleungit aya sholawatan kalah kaya ajan takolyang sok sholawat bari ayeuna ngabagikeun di sodakohan we diajar sodakoh tolak bala di bulan Safar seberapa 100.000 60.000 wah teboga aja 20.000 teboga 5.000 teboga pisan nyentong lah geus maot sekalian alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlilil zalimin wa akhrijna min bainihim lini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlilil zalimin sing dari gua akhrijna min bainihim ini wa ala alihi wa mata hirup kudu ngawawuhan musugih hayang dipentawai musugih lamun teu menta anjeunna bendung saha nu boga sugih saha nu sugih Gusti jadi Gusti Allah malah mun teu dipenta teh bendung mantap untuk menta anjeun ayeuna bahkan teu dipenta ge sok mere Gusti Allah teu dipenta ge Gusti Allah mah sok mere mantap urang kudu naon saha anu sugih tah bere saha anu sugih teh nyaetana Gusti Allah tanamkeun kurang di ayeuna membagudu ilmu saeutik ulang ngarasa ilmu teh saeutik gitu ketika urang rek ayeuna dimanfaatkeun ku Allah dina ilmu eta saeutik oge moal aya pahalana terus walaupun saeutik manfaatkeun supaya urang geus beres ngaji teh meunang barokah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak figuraan wong aya nu kasurupan kitukeun we. Alhamdulillah nasihat agama